pok genep. Tepangkeun nami abdi Siti Azahra Tusania. Nami abdi Alia Rahmatillah. Nami abdi Lina Istia Oktarianti. Nami abdi Faisal Saputra. Sasakala situ bagendit. Baheula geus ribuan tahun katukang aya hiji randa beunghar nu katelah Nyi Endit. Ieu teh saenyana nama ngaran nenehna, da ngaran sajati nama Nyi Bagendit. Manehna teh kacida pisan ku bedna. Geus taya deui nu birek kana kakumbedanana. Salian ti pakacar-pakacarna mah tara aya nu lursup ka imahna. Estuning lain babasan ieu mah hirup nyorangan teh. Kajabat teu aya nu ngawauhan, Nyi Endit teh emang jalma nunggul pinang. Geus teu kadang warga hirup teh estu nu geulis. Ari beungharna mah tetela, beh kebona, beh sawahna, imahna oge panggedena di salembur eta mah. Turuk-turuk mencilkeun maneh, ngababakan di tengah pasawahan upluk-aplak. Maksudna teu aya lain ku bawaning embung campur jeung babaturan da sieun ka sarotea. Teu kitu mah atuh moal disebut medit. Kacaturkeun basa sumpanen. Di ditu di dieu caya anu dibaruat. Kasawa nyirit oge loba anu kacong. Ari sarengse dijieun jeung sanggeus parena dikalitkeun sakumaha tali paranti. Nyi Endit nyieun sadekah ngondang lebeh jeung sawatara tetanggana. Popolahna sakani sikara ku sorangan teu aya nu ngabantuan. Barang geus tarapti sakur nu mantuan tuluy ngangkut diondang. Ngariung tumpeng. Atuh nu ngariung teh nepi ka aya 100na, tapi sadia tumpengna teu sabaraha. Nepi ngan sakoteap geus beres badi ting karateap keneh. Keur mejeuna balake cerak salongkrong aya aki-aki bongkok. Nu nyampurkeun ku pribumi teu ditarik teu ditakoknya pokok aki-aki weleh yen teu kawawan ku lapar sugan aya sih piwelas ari kitu teh Nyi Endit bet nyarekan. Nyarekekeun pajarkeun teh tau aya ka era tengah hutang gawe menta bagian tungtungna nepi ka pundung. Aki-aki ditita nyingkah sindekna mah geus lain picaritakeun. Aki-aki diusir Nyi Endit. Aki-aki babari jumarijeg bangun teu nangan memeh Endit manehna ngomong kieu. Sagala ge boh kanu hade boh kanu goreng moal aya tawawalesna. Henteu kanyahoan deui ti mana datangna eta cai. Ngan lebay pakarangan Nyi Endit teh geus teu inget ka diri batur, asal salamet dirina bae. Nyi Endit ge nya kitu niat rek nyikirkeun cai. Nyi Endit angkleng-angkleungan, bari satungtung bias mah teu weleh-weleh sasambat menta tulung. Tapi henteu kungsi lilajep bae jempe. Si horeng geus dikerelep, imahna ge geus teu katembong. Lembur sakuriling bungking geus robah ngarupa jadi situ. Anu nepi ka ayeuna katelah situ Bagendit teh. Hatur nuhun kana perhatosana, punten upami aya kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.